Heeh, bebegana angker daerah itu. Urang reuas. Tolong! Tuhnya, untung can jauh. Tolong! Pasti pariksa duitna kosong. Oh, Aing tadi digorokeun copet. jajanan atuh. Kamarana sia jomblo hayang ngaganggu wae. Neangan janda aing mah. Win, ari kamu kunaon ngalamun wae? Aku mah aneh ka kamu teh. Aneh kumaha ari kamu? Lain ningali batur mah kabogohna lamun apel teh sok barang bawa. Ninggali si Nia kabogohna tukang buah, unggah apel sok mawa buah. Ninggali si Nopi kabogohna tukang lauk sok mawa lauk. Ninggali si Pirja kabogohna tukang kembang, unggah apel sok mawa kembang. Nah, hari kamu lamun apel teh tara mawa nanaon meni eueuh perhatianana ka aku teh. Lain kitu, aku mah ari barang bawa teh sieun teu ditarima. Atuh barang bawa we piraku ku aku ge ditolak. Nyanggeus atuh. Minggu hareup mah aku ari apel teh rek mawa tai. Nah, hama ke mawa tai. Pan aku mah gawean oge tukang sedot WC. Duh, Sep. Lila nu ngasih Jepri mah meli-meli kopi tuh. Bunga, kamari oge sieun urang liwatna. Nah, Sieun. Lewat makam pan. Ya bayar rungkun awi deh. atuh Sep, nu maot umal hirup deui ieu. Borangan maneh mah. Nyata urang peuting-peuting liwat kadinya. Aya nu sada. Ngadenge kitu teh, urang mungkin gancang lembang teh. Mungkin tarik sarua sorana. Wah, bener ieu teh. Beneran. Geus kitu teh nya. Urang teh depan raut. Rada ngalaunan deui. Rada laun. Urang teh penasaran. Gancang deui bari ku sieun teh. Mingin tarik sorana. Urang ngaranek bari tahan napas. Tadi teh suara teh. Heeh, bebegana angker daerah itu. Urang reuas. Terus. Sugan teh naon? Padahal mah korong halangan napas. Mah, bapak terek berangkat we gawe teh. Nah, ulah maksakeun atuh Pak, bisi kuku maha di jalan. Keun bae mah, arek maksakeun we daripada dipotong gaji. Nya atuh, Mama lanjut beberesnya. Tolong! Tuhnya, untung can jauh. Tolong! Eta helm tibalik. Lain Sep, hari tadi mana isuk ke mana? Tadi teh urang ke pasar, dititah pamajikan. Terus naon di pasar? Balanya we sebangsa ning cuwe cucut negara itu lah. Tapi tadi urang aya carita. Naon? Aing disangka copet baru kanan teh. Wah, ngebener teh Sep. Emang kumaha mimitina? Caritana teh kieu. Aya awewe geulis, bohai, bodas bagoy. Urang teh ditutur-tutur. Terus? Urang teh kasirep banding ku geulis. Pas ditutur-tutur, kepuk murag. Naona? Dompet inungna. Terus? Nya kurang teh langsung dicokot kata si dompet teh. Terus? Langsung kurang guruan. Bu. Si bu teh malih. Aya geus malik teh. Kurang teh dibikeun, "Bu, ieu dompetna." Murag. Si ibu teh teu ka nyebut nuhun kalah ka dipariksa. Aya pas dipariksa duitna kosong. Aing teh digorokeun copet. Nah, aing ambekna Di kebugan teh maneh? hampir. Kurang geus diriung.
Terus dikulibang ku jelema lah. Terus? Nya urang teh da teu rumasa. Heeh. Cek urang teh, "Bu, keh heula." Teu ditingali ieu pan HP urang iPhone nya. Oh, kunci mobil. Padahal nu dunungan eta oge mobil teh. Nyaho. Keh heula tong waka main dudu wae cek urang teh. Ai pas ke teh si awewena teh tah nu budakna. Heeh. Geulis teh eta awewena. Mantap kurang kasir oge nya eta geulis. Wah. Tah dengekeun. Heeh. Si budak awewena teh langsung ngomong kieu, "Mamah, kan artos mah tah can dicanak cenana ATM." Eta beungeut si ibuna. Meni beureum. Eraeun meureunnya. Geus pasti ari palabadinya nama. Geus kitu teh si ibuna ngomong ka urang, "Jang, hapunten ibu tos nuduh ka Ujang." Bagong bari aing setengah nyeri hate sebenarnya mah. Heeh. Pas kitu teh nya sebagai ucapan terima kasih cenah. Ujang, ayo ngiring we sareng ibu ke ATM. Ke ATM aya tidinya teh nya urang teh. Teu da meureun si ibuna bisi poho. Pas kitu si ibu teh nyokot duit teh ngagesek. Nyokot lumayan kan geuning sakieu, ceban aya banget. Jang, ieu ka Ujang cenah. Cokot. Henteu set. Bodoh sia malin cokot. Gengsi seteh. Lah, gengsi. Pan aya budakna teh. Urang teh kudu menjaga martabat jeung image kedaulatan diri. Sia mah anu dimaksud teh martabak meureun. Martabat. Boga martabat. Tekung si Lila dengekeun. Heeh, terus. Inungna teh ngomong deui. Aduh, Ujang. Zaman aya nama hese milarian jalmi jujur anu kaos Ujang teh. Eta irung urang asa ngapung. Geus kitu teh ngomong kieu si ibuna teh, "Ari Ujang linggi di mana?" cenah. Cek urang teh, "Abdi mah caket di Palidinya, kampung abdi mah Cibalung, desana Cijalingan, kecamatan Cicantayan. Upami ibu nganggo angkot Cibadakan tiasa ngalangkung ka Necan da jalanna, upami nganggo Caringinan tiasa ngalangkung ka Ajen." Cek urang teh kitu. Geus kitu teh si ibuna teh ngomong, "Atuh Ujang dongkap sareng bapak ukian mah ka bumi." Arek naon kan? Dieu nya teh kurang ditanya, "Bade naon ibu?" Cek si ibuna teh, "Ngalamar anak ibu," cenah kitu. Urang teh langsung ngomong, "Bu, pan abdi mah gaduh istri," cek urang teh. Heeh. Ari geus kitu si ibuna teh ngomong, "Jang, sawios putri ibu mah jantenkeun nu kadua." Ade mana goreng-goreng laku kene. Beungeut goreng teh milik mah aing tuh goreng. Terus. Tah, keur ngobrol kitu, tekung silih lah. Majikan aing gogoroan. Nyusul ke pasar. Lain ngahudangkeun.